Selamat datang di channel Egi Resia dan Ceprit Official. cari tanah kumaha teh? Ngomongkeun Bandung. Kota Bandung di masa depan. Kota Bandung di masa depan. Gimana tah? Di Kumaha lantai tah? duakeun. Jadi Bandung teh rek di lantai 2 keun kumaha caritana sumberna ya, sumber yang bener. sangat tidak terpercaya. Anjing. Sumber yang goblok banget. Rangge aneh. Kamari teh namanya ngobrol jeung Emil. Anjing ohnya si Emilnya. Ngobrol jeung Emil. Lain lah Ime Emil tukang parkir lain Lain da loba nu ngaranna Emil teh nya. Jadi lain Emil Ridwan Kamil Lain, bukan. Ya Pak, tukang parkir. Coba berani mah Emil tukang parkirnya. Pak, punten Pak, jangan bumper Ya Pak. apa da ini Ini Emil kang parkir, Pak. Ini Emil tukang parkir ya. Lanjut. Dalam bang ngaran Emil. Kamari teh ngobrolkeun. Abi teh keur di ditu ngarokok. Jol-jol si Mang teh nyamperkeun. Ups. Kejang ieu abi rek ngobrol cenah. Kunaon Mang? Bandung rek di lantai 2 keun kaget anjing jeung urang teh. Nah bisa gitu. Nah, bisa gitu anjing. Kieu cenah braga teh rek diratakeun, dijiekeun danau anjing. Danau. Cepetan teh. Nah, ini kendala kan di tempat omset gede. Teuing tah cenah rek di danau ragakeun, cenah lain braga deui namana teh Dan kieu. ada danau raga. Teuing tah anjing Emil mah da lieur. Emil kang parkirnya. Ini Emil tukang parkir. Ah, tenang, di filter aja. Anjing. Di filter aja. Kacau. Kade Pak Emil, tong bapernya ieu mah Emil tukang parkir. Emil kang parkir. Oh, terus kemana? Eta nu Bandung lantai 2. Bandung dek di lantai 2 keun Cing cenah. kuat. Nu miskin. Istilahna nu Nu paling daek. Ngomong-ngomongna ieu jalannya dia ke drag race. iya jalan Rakata. Kata. Sejak drag race di dieu teh. Kok sambil rek jadi ieu jeung flyover. Jadi mana teh kudu balapan jeung kereta gitu. Nya balapan jeung kereta nu meunang dapat kareta. Anjing. PT KAI ge rek pawe istilahnya ku kareta. Rek pawe make kareta Bandung ke pinuh. Oh, Pawai Sarawak. kereta. Kereta di konvoy. mana-mana. Anjing. Oh, pawai Anjing. kereta. Make kareta. Anjing. Iya anjing. Bingung anjing. Ting aing nu bodoh ting. Anjing asang nu bodoh. Anjing liar, anjing asang ngomongin barudak. Asli nama. Ajang nu ieu harus nu GBL arek dipindahkeun ke Bandung rek digotong. GBR digotong ke Bandung cenah mah. Dipindahkeun urang. Pindahkeun. Luar biasa anjing pemikiran. Pemikiran Anjing, terlalu anjing, ya. kok sambil rek di playoverkeun cenah ti beranang siang ke teh anjing aya playoverna keren anjing. baru sih. Baru sih aya playoveran. Terus kumaha deui ya Kumaha deui, kumaha deui lah. bincang-bincang Vicky Junior naon deui. Loba lah ide-idena tapi can kapikiran euy. Eta Cikapundung kumaha? Cikapundung. Cikapundung Jadi Cika seneng tuh ngaranna. Geus teu pundung aya mah jadi cika senang da geus Cika teu pundung jadi senang aya Oh, mah. Cika senang. Gas dihibur jadi tepundung deui Oh, cenah. nu mah jurik-jurik teh gitu ibu deui Cika senang. Jurik lagi seneng aya mah cenah. Aya nyurorok kidal cenanya di dieu. Nyerok kita malah kiri atuh. Aya nyurorok kidal. Anjing. Jarok kidal kumaha? Leungeunna kiri Lengan anjing. kidal. Oh, jadi kitu kiri we terus. Kidal tuh lu lain nyerok Tope, kidul. Beda ieu mah hantu Bandung anyar. Anjing. Kidal. Pakti bung. Oh, Jadi ge mah urang-urang teh erek nyenan acara naon tadi teh? naon? Kobe. Konten. Konten beberewekan. Konten beberewekan. Kemek diklaim tanya ku aing-aing eta barudak. Kobe. Pokona mah nu konten beberewekan milik aing-aing. Anjing. Kobe. Ejang Sunda. Orang Suka Sunda. bercanda. Suka bercanda. Orang Sunda suka bercanda. Konten teh sia-sia nya aya panggil Anjing. Vicky Junior. Anjing yang pakai yang Kiki Junior. Vicky Junior. Fuck you anjing. Vicky Junior ya aduh pokona geus eueuh booming kan geus Iya. ieu panggilna jadi di dieu. Jadi di dia. Geus teu booming deui. Geus teu nyanyi deui aya nama stand up comedy. Nyanyi mah geus eueuh lah. Si Iqbal ge jeung belewa wae anjing barudak teh sedih anjing sia dilat. Jadi kunaon? Fuck you. Motor dipinjeman tara dibalikeun sia teh motor aing anjing nu CB. Nyewa eta nyewa. Nyewa anjing ka aing. Sabaraha sapoe teh? 10.000 anjing jeung rokok Murah. unggul cenah. Murah, anjing. Sok teh nyopan. Anjing lieur. Tengah kola lah. Aduh. Padahal konten beberekan dia paling halus lah gitu. Aslinya beberewekan. Orang mah jadikan inspirasi nu halusna cokot, nu gorengna piceu. Nu gorengna piceu. Piceu. Eta. Di orang mah
dan nyen kontennya lain keur nyinyir barudak lainnya. Jadi urang mah inspirasi heureyan gitu. heureuy we ieu mah konten heureuy Sieuna sampai beberekan aja jadi aing lieur gitu. Di filter aja. Filter lah. Pokona tong hilap lah ieu kasih kobe. Kobe Junior. Oh Kiki kok. Cowboy Junior sia kudu viral ya Lain cowboy dangdut. Lain atuh. kudu viral anjing ngelehkeun adelonok ya IG naon Ngelek live gelandok. Live dong. Live sok ayeuna live IG heula. live IG. geus lah cukup lah ieu mah sabaraha menit ya 6 menit tambah deui sakedeung deui Kadang deui lah. Sok lah. Teruskeun we. Nah, Kiki Junior sehari-hari naon ayeuna gawe? Parkiran. Kamari mah sempet markiran, sempet Kang Beca. markiran nya saja Emil Jeung si Emil matakna ka timur teh anjing. Ngobrolkeun di Bandung lantai 2keun. Kang Beca beurhat goblok Kang Beca ieu anjing kamari ge tiguling matakna calana rarowek anjing. Kang Emil berencana Kang Emil berencana Bandung lantai 2 anjing eta jieun judul ku aing tah goblok anjing ari. Emil. Anjing Emil Kang parkir. Emil tukang parkir ya makanya salah lain Paridwan Kamil bukan Paridwan Kamil iya tukang parkir tadi Baranang siang aya Baranang siang aya ieu mah. Orang sedaya wae sih ngarannya. Kalau orang mah terkenal aja sih pasti di siang ngobrol di sana. Teuing teh nya Oh, gitu sih. Ilusina ka mana? Ilusina ka mana? Aing teh apa? Gitu. Da urang mah wawancara di dinya we. wawancara Iya Cepit official jeung IG Resa wawancara jeung di dinya ternyata enak juga gitu nya si Nah. Kiki Junior madap. Ye, amin lah. Mana di dinya bakal viral di Amin. foto di konten Cepit official Salo paling di ieu kudu subscribe tah Ceprit official mana geus subscribe can Geus atuh. Anjing. Ceprit official mantap. IG Resa can Can ke subscribe IG Indonesia. IG Resya. Mereka. Mereka. Pakiu geus. Eta geus di ieu. Si anjing. Bagus. Jauh paki wae. pirangkeun anjing Kan anjing. Kan ieu makan opak. Pak. Anjing. Sok narongkrong nang Tong ke lah, di eta dieu. mah kata-kata mah kata-kata artis euy. Anjing. geus lain kata-kata jalanan Jalan deui jalanan. Pak. Nya geus teu rame nama ganti nama ganti Artis, kumana nama. mana kudu nyiar Filter kata-kata harus Pak Tibung I love tukang cireng atuh anjing. ganti Pak Tibung. lain. Kata-katana tong ikan hiu mana naon gitu. Namanya ikan arwana. Terus Ikan arwana makan tomat. Kawarda ka dieu omat. Ebra in the sky. dan ikan hiu. Ocik berhadiah anjing. Pada tagasnya sakiala wawancara di Cepit official jeung Egi Resia IG Resia. Kiki Koboy Junior. Nah, tong hilap, like, comment, subscribe na channel Egi Resia, Cepit official. Kiki Koboy Junior. Kiki Ntar replika, lagi we. konten deui. Kira replika Mau ira-ira orang ngobrol-ngobrol di sini. anjing Ya. kudu viral ya Sok trendingkeun lah, viralkeun. Trending topik nomor hiji gitu. Anjing. anjing trending topik nomor Anjing, ini jamur lah. Jamur Janda di bawah Janda-janda di bawah umur. anjing tah jamur kudu beuki kasih asal jamur buruk we. Jamur buruk Ya. anjing. Asem atuh. sigana sih ya padahal ge loba teh ngedahar jamur Jamur naon mah ya? jamur racun Jamur kuping gajah. Ngeri. oke nuhun terus ditonton Ya, channel Egi Resia Cepit official jangan lupa subscribe Di like. YouTube nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Nah.